Ngarit mang. Muhun cutil. Nah, hai tadi gunculuk-gunculuk gitu. Dihaja. Oh, nah. Pan ameh tareh loba engke kari ngararat. Oh, nya tuh. Sok kayak ngiring langkung ya, Bi. Nya mangga. Alah, ieu teh juku teh geuningan tepikeun ka panjang ngagunculukna teh. Jeung loba. Mang. Yeuh, Doma rae ngeuningan nu amang teh geus boga jukut encan. can Boga. nyata can ngarit teh. Abi nyata tadi teh lah kaluman gabut gitu ngarit. Apek teh loba menang lumayan. Bisi erek mah jigira rata tuh di Nagalengan. Nu bener ya teh. Aslina bae lah hiliana jeung gula. Heuh, siap atuh hari kitu mah. Beneran ya. Ke pas rek hujan kieu ya aya nu nawaran Heeh, jukut. penggaring keneh juga rarat. Heeh, sok rek ka cuti mah. Aduh. Kunaon, Mang? Ah nyata ieu teh etaeun. Pararusi nyata ieu teh jukut anu mawa tadi teh. Paling geus loba teh jukut teh. Oh, anu menang hari tadi? Heeh. Matakna ari ngarit dina sawah batur. Ulah sok dituna-tuna kitu kudu langsung diwadahan. Heeh nyata ah. Tah tak kitu buktina teh jadi dicokot kudu bogana meureun eta teh jukut teh aya nu ngabogaan. Geus capek teh tadi aduh. Komo pagawe antara bebeja mah. Heeh. Matakna engke mah ulah sok digunuk-gunuk kitu kudu langsung dirawatan. Tadi teh yang loba, jukut teh yang sina loba heula di karungan teh. Rek teh ditembok teh ka itu. Eueuh leungit anu Ngarit deui we atuh ayeuna ngarit deui, pindah ngarit mah. Bae ah.